Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Lama roja nalika ngakmirojikeun bi ka kami saha Robbi pangeran kami azza maha mulia Rob wajalla sareng maha agung Rob. Marortu ngaliwat kami bi kaumin kahiji kaum lahum nu eta tetep pikeun itu kaum teh adfarun ari pirang-pirang kuku min nuhasin tina tamaga yahmishuna ngurudan itu kaum wujuhahum kana pirang-pirang beungeutna itu kaum wasudurohum sareng kana pirang-pirang dadana itu kaum fakutu mangka ngucap kami man eta saha haulai ari itu kaum ya Jibril wahai Jibril. Qala ngadauh Jibril, haulai ari itu kaum teh allazina eta jalma-jalma yakuluna anu ngadahar itu kaum luhuman nasi kana pirang-pirang dagingna jalma-jalma. Wa yaquuna sareng tumiba ieu kaum fi a'radihim dina ngawiwirangna itu nas. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis Abu Dawud. Lama khalaqa nalika ngadamel saha Allah taala Gusti Allah taala jannata adnin kana surga adan khalaqa mangka ngadamel Allah fiha dina itu jannah mala ainun ma kana perkara la ainun anu teu acan ningali mala ainun ma la ainun anu teu acan aya panon roat eta ningali itu ain wala udunun sareng teu acan aya cepil samiat anu ngadenge itu udun wala khotoro sareng teu acan aya kareteg ala qalbin kana hiji hate ala qalbin basyarin kana hiji hate hiji jalma. Tsumma qala tuluy ngadauh Allah laha kana itu jannah. Takallami kudu ngucapkeun anjeun he jannah. Faqalat mangka ngadauh jannah. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha nyata geus bagja saha al mu'minuna pirang-pirang jalma mukmin. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Lama ulkiya nalika dialungkeun sa Ibrahim Nabi Ibrahim pinnari dina naraka. Qala ngadauh Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Pama ihtaroko henteu ngaduruk pama ihtaroko henteu kaduruk ti Ibrahim pamahtaroko henteu kaduruk minhu ti itu Ibrahim naon illa mau diul kitabi angin hiji tempat anu aya dina tak-tak. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Najjar an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. La yubtala henteu dicoba saha abdun hiji hamba bisyai'in ku hiji perkara asyadda anu leuwih banget minasyirki tinimbang syirik. Wa yubtala sareng yen dicoba ieu abdu ba'da syirki dina sabada musyrik asyada kana leuwih banget min zahabi basarihi tinimbang leungit paningal panonna itu si abdu wala yubtala sareng henteu dicoba ieu si abdu bi zahabi basarihi kalawan leungit paningalna itu si abdu payasbiro tuluy sabar ieu si abdu ila ghafaro angin ngahampura sallallahu Gusti Allah lahu ka itu si abdu. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis Al-Bazzaru Imam Bazzar an Burairah katampi ti Burairah. Lama khalaqa nalikana ngadamel salah Gusti Allah al khalqa ka makhluk kataba nuliskeun Allah indahu nu tetep di sandingan Allah pauko arsyihi dina luhureun arasna Allah. Inna rahmati sayaktosna rahmat kami sabaqat eta miheulaan ieu rahmat godobi kana bebendu kami. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syekhani Bukhari Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. La yunajjiya moal nyalametkeun ahadan ka hiji jalma mingkum ti aranjeun naon amaluhu amalna ieu ahad. Qalu ngadauh sahabat wala anta sareng teu Gusti ya Rasulullah hai Rasulullah qala ngadauh Rasul wala ana sareng teu kami illa ayatagommadani angin yen nutupan ka kami saha Robbi pangeran kami bifadli rahmati kalawan pada rahmat Allah pasadidu mangka kudu alus aranjeun wa qaribu sareng kudu padeukeut aranjeun
wala yatamannaya wala yatamannayanna jeung ulah ngarap-ngarap nyaan aranjeun. Ulah ngarap-ngarap nyaan saha ahadukum salah sahiji aranjeun al mauta kana maut. Imam muhsinan imam jalma anu alus pala allahu maka mudah-mudahan itu ahad yazadada eta tambah-tambah khairon eta alus wa imam musian jeung ka alus jeung jalma anu goreng fala allahu maka mudah-mudahan ieu si musi ayastatiba eta yen nyuprih panghampura itu si ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis as-Syaikhaini Bukhari Muslim. Laya broha moal eureun-eureun sana sujalma yatasaluna hana mementa itu nas hatta yaqulu sehingga ngomong itu nas hadza ari ieu Allahu eta Allah khaliqu kulli syai'in anu ngadamel kana sakabeh perkara. Paman mangka saha makhluk khalaqu anu ngadamel ieu man Allah ka Gusti Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Anasu Imam Anas. La yuwafiya moal nyumponan saha abdun hiji hamba yaumal kiamati dina poe kiamah yaqulu anu maca ieu abdu la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah yabtagi anu maradih ieu abdu biha kalawan lapad la ilaha illallah wajhallahi kana karidoan Allah illa harrama angin ngaharamkeun insyaallah Gusti Allah alaihi ka ieu abdu annaro kana naraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari. Lau anna bana Adam lamun sayaktosna anak Adam haroba eta kabur ieu ibnu Adam min rizkihi tina rizkina ieu ibnu Adam kama saperti perkara yahrobu kabur ieu ibnu Adam minal mauti tina maut la adrakahu maka tang tunyusul ka ieu ibnu Adam naon rizkuhu rizkina ieu ibnu Adam kama saperti perkara yudrikuhu anu nyusul ka ieu ibnu Adam naon al mautu maut. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim an Jabirin katampi ti Sayyidina Jabir. Law anna ahadakum lamun sayaktosna salah sahiji ti aranjeun idza nazala eta di mana-mana turun ieu ahad mangzilan kana tempat turun qala ngadawu ahad a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu nyalindung abdi bil kalimatillahi kalawan pirang-pirang kalimat Allah atammati anu sampurna min syarri hatina kagorenganana min syarri matina kagorenganana perkara khalaqu anu ngadamel Allah kana emma lam yadurruhu maka moal madawarat ka ieu ahad bizalikal mangzili di itu tempat naon syai'un hiji perkara hatta yartahila sehingga budal itu ahad minhu tina itu mangjil. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah an Khawlata naon an Khawlata binti Hakim katampi ti Haulah putri na Hakim. Wallahu a'lamu bissawab.